Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapangkeun nami abdi M. Javid Afan di kelas 11 IPA genep. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala ku ridona sangkan urang tiasa kempal sarangan di dieu. Shalawat sareng salam mugi kacurah limpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu ngeunaan ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Dina zaman ayeuna seueur kabudayaan asing nu lebet ka negeri urang sangkan ngaruh ka kabudayaan di negeri urang, khususna kabudayaan Sunda. Budak zaman milenial leuwih tertarik ka kabudayaan asing anu bertentangan jeung nilai moral-moral jeung kabudayaan negeri urang. Seueur dampak negatifna tibatan positifna. Urang sareng budak milenial Sunda kudu cinta ka kabudayaan sorangan. Sapertos teu isin nyarios basa Sunda, basa sami urang Sunda, tong ngahilapkeun kabudayaan Sunda, seneng main alat musik Sunda, sareng ngenalkeun ka masyarakat luas yen budaya Sunda teh hade pisan. Jadi intina mah urang teh kudu tetep menghargai kabudayaan Sunda ku cara nu atos abdi dugikeun di luhur.